dongengna urang tuluikeun Kangjeng teh leuwih ti heula diangkat nabina batan Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Lantaran Kangjeng Nabi Adam hudang di sorga, ternyata di luhur lawang geus aya merek la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahun kahiji, kadua, katilu, kaopat, tahun kalima Kangjeng Nabi keur meujeuhna aya di Nyi Siti Halimatus Sa'diyah. Lantaran Siti Halimatus Sa'diyah ningali Kangjeng Nabi dibaringkeun dua sosok manusia anu henteu dikenal, tur beda ieu mah. Dibelek Kangjeng teh katingali sigarek dipencit, Siti Halimatus Sa'diyah ngageter, ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob, anak dek dikumahakeun ieu, Muhammad dek dibunuh dipencit. Ketika Kangjeng selesai dibelah dadana, Kangjeng Nabi beda sinarna, Kangjeng Nabi beda formna, tambah cahayaan, tambah lucu, tambah kaset. Budak umur 5 tahun bayangkeun, kemudian wajahna barang mantes dibelek tambah cekas cahayaan. Pan urang deuleu haji pendi mah beuki kolot beuki burem, beuki pika sebeleun, neulurus di sarua. Haji Masuri mah setengah jelema tah mah. Nah ieu urang mah beuki kolot beuki ka dieu lain beuki bersinar. Kanjeng mah nambah masyaallah karim, orenganan mantes dibersihan, ditambahan ilmu hilim eta ti umur 5 tahun. 5 tahun geus dibelek ku malaikat Jibril. Mantak urang ge boga anak umur 5 tahun coba belek ku urang. Aya nyaho coba aing nurutan Kanjeng Nabi belek habek. Terus atau Haji Masuri yang belek baik kurang yuk bawakan ragaji tapi tamah. Nah iya Kanjeng Nabi gegeran kunyi Siti Halimatus Sa'diyah di ais, ditinggali deui di ais, dipandang cek Siti Halimah bahaya asana ieu mah urang anterkeun we. Umur 5 tahun teh dianterkeun kunyi Siti Halimatus Sa'diyah, dibawa ke ibuna, dipasrahkeun. Cek ibuna teh naha make jeung pasrahkeun teu sanggup lantaran ieu deuk aya nu ngabunuh teu apaleun. Padahal malaikat Jibril alaihi salam ngabersihan hate. Ieu teh hiji contoh jang anak urang umur 5 tahun geus mulaian ku urang bersihan hatena, belikeun HP 2, ajak nonton TV kurang, ayo gerage, yuk gerage. Mantak umur 6 tahun hese dek sekolah ge ngaji hese lantaran keur umur 4 tahun 5 tahunna ieu hate lain dibersihan. Tahan Kangjeng Nabi umur 2 tahun ramakna pupus, berarti lahir ke dunia terus tegaduh rama. 5 tahun masih ngagaduhan ibu. Dina tahun kagenap ibuna berangkat ke Madinah dalam rangka silaturahim ka uwana, ka bibina, ka emang nu aya di Madinah. Gancang caritana sono di ditu. Balik di Madinah pas di kampung Abwa panas ibuna, begitu panas terkendali, maut di perjalanan di kampung Abwa. Bayangkeun ku urang seorang manusia afdalul makhluqat anu bakal ngembangkeun
syariat sadunya ku Gusti Allah geus teu diberian bapa teu diberian ibu, eueuh bapana eueuh emak, tinggal berita bae ka Mekah teh bahwa ibu Kangjeng Nabi teh pupus di perjalanan di kampung Abwa, balik lama lamun balik di Madinah, membalik di Madinah lewat Abwa bisa ziarah kuariman teh lantaran kuarima ditembus ditolkeun. Jadi Kangjeng Nabi alhasil lainna geus teu boga bapa geus teu boga emak disebut yatim. Masya Allah kari yatim piatu mata Kangjeng Nabi sababaraha kali nyarita kaula hirup teh yatim nu manta kaula diyatimkeun ku Gusti Allah beusi tatagenan ka bapa, nu manta kaula diyatimkeun ku Gusti Allah beusi tatagenan ka emak, nu manta kaula diyatimkeun ku Gusti Allah teh ulah sampaikeun tatagenan ka indung jeung ka bapa. Besi ayang ke masyarakat paingan Muhammad mah gagah lantaran atuh bapana saha didukung ku bapana dimaotkeun ku Gusti Allah. Besi aya nu nyarita paingan Muhammad mah hebat mana luar biasa dukunganana dimaotkeun ku Gusti Allah. Nu manta Kangjeng Nabi difakirkeun ulah tatagenan kana harta. Besi aya jelema nu nyarita paingan Muhammad mah gagah hebat lantaran atuh hartana ditu bogana naonkeun Kangjeng Nabi. Hirup teu boga bapa teu boga emak teu boga harta tetapi mulia. Urang mah kuari teu boga harta saeutik bae ge masyaallah kari geus kieu bae. Di ieu urang ka anu Bung, kunaon mobil lain mah jore saking isin komaji masuri malam diajak geus kieu we Bung kunaon ke aya sugih dikira sugihna ji urang mah tatagenan teh kana harta bae, tatagenan teh ka bapa, tatagenan teh ka emak. Kangjeng Nabi hirup istiqlal matak ti Kangjeng Nabi kaula yatim saha jelema anu mencintai yatim berarti mencintai kaula. Kaula fakir jelema anu mencintai fakir berarti mencintai kaula. Ulah sieun ku ya kayatiman, ulah sieun ku kafakiran. Hiji nu dideuleu Allah Subhanahu wa ta'ala. Teger. Tapi Kangjeng Nabi mah teu eureun-eureun terus bae sodako. Jadi Kangjeng Nabi mah lamun erek sare boga roti 2, Kangjeng Nabi moal daekeun sare lamun roti can dibikeun heula kaluar ka dinya geus beres dibikeun ka santrina tanu aya di sufah kara Kangjeng Nabi hasup. Mun Kangjeng Nabi boga korma hiji moal sare Kangjeng Nabi mah mun korma masih kene di meja bikin heula nurutan eta bae ge seseleh tah, nurutan eta bae ge datang ka modar urang moal bisa tuh jak kuari bae ge Haji Pendi ye geus tere paevan nya namanya lantaran huisna ge geus lain di dieu berarti hadapun bujal ge geus huisan kan dieu ge lain mikiran sedekah nya nama malah terus disering leungit berkat sering ai kula mah geus kudu dicaritakeun teu kudu geus pokona mah teh mah asal aya nyana pasti leungit lain sedekah nyokotan panti balik sama berarti ai Kangjeng Nabi mah karakterna mikeunan ai ieu mah karakterna nyokotan pansa balikna tah mah. Ila Kangjeng Nabi teh lahir ke alam dunia geus teu boga bapa 5 tahun ibuna maot 6 tahun ibuna maot 7 tahun Kangjeng Nabi lantaran ibuna teu aya diurus ku Abdul Muthalib akina setahun kemudian maot dilangsungkeun pengurusana Abi Thalib. Masya Allah karim mamang teruslah sampai umur 9 tahun sampai umur 10 tahun Kangjeng Nabi hidup perang
umur 10 tahun Kangjeng Nabi geus milu perang Harabul Fujar ngaranna antara kelompok jeung kelompok. Kangjeng Nabi di barisan depan, Muhammad maneh kunaon ieu milu perang? Kula mah lain perang naon deuk ngadamekeun. Lantaran kelompok ieu jeung kelompok ieu masih kene aya darah, tetapi ieu ku gara-gara masalah saeutik kula tampil di hareup, maksudna supaya ulah terjadi peperangan. Leutik kene 10 tahun geus bisa ngadamekeun antara kelompok. Urang mah urang leutik kene geus bancing kelompok. Gara-gara main gundu lain budak anu ribut, kolot jeung kolot. Main gundu doang, masya Allah. Di pondok rieu gede jasa huru hara urusan lalayangan anak haji peni nyana-nyana ribut. Pan eta mah tolol bin goblok sabatu. Urusan poleca gundu lang layangan kudu jadi bapak nu ribut. Masya Allah karim. Nah Kangjeng Nabi 10 tahun ngadamekeun kelompok. Ya Allah ya Rabb, Gusti Allah geus diciptakeun seperti eta. Umur 11 tahun Kangjeng Nabi geus katingali tampil setelah perang mulai ayat tanda-tanda kedewasaan leuwih ti batur. Ya Allah, di mana leuwih ti baturna? Ketika batur kanekleb, ketika batur kabar, ketika batur nyanyi-nyanyi, Kangjeng Nabi cuma senyum-senyum. Pernah Kangjeng Nabi diajak ku babaturanana, yuk urang nyanyi-nyanyi di ditu. Kangjeng Nabi milu. Lantaran Kangjeng Nabi kan manusia biasa, suarana Kangjeng Nabi bagus. Kemudian penampilan Kangjeng Nabi luar biasa, dek diorbitkan Kangjeng Nabi ngilu. Setelah di perjalanan Kangjeng Nabi kapanasan ku Gusti Allah dibere tunduh teu kuat Kangjeng Nabi, akhirnya babaturanana diteruskeun ti ka ditu terus ke kula menyusul bae. Kangjeng Nabi calik di batu dengan tunduh anu luar biasa, reup sare diamankeun ku Kangjeng Nabi ku Gusti Allah. Di tengah-tengah terik matahari dibutuhkan ku babaturanana lantaran Kangjeng Nabi suarana bagus, penampilanana hebat, ketingali kedewasaanana, tapi diamankan ku Gusti Allah. Di tengah-tengah terik matahari di batu Kangjeng Nabi sare. Coba eta Allah maha kawasa ngamankeun Kangjeng Nabi lain di kamar, ngamankeun Kangjeng Nabi lain di bawah pohon, tapi di luhur batu. Mata kekare di pengamanan Gusti Allah mah ulah aneh. Lamun orang nyaritakeun Islam di Indonesia hebat, teu aneh. Di Malaysia hebat, teu aneh. Di Saudi Arabia teu aneh. Tapi justru di Amerika tumbuh kuari Islam. Ieu kan satu keanehan. Ulah aneh. Lamun urang kuari di Saudi Arabia kukula geus dibahas sabaraha minggu ka tukang bahwa Saudi Arabia bakal dirobah tina Wahabi menjadi Sunni. 200 pangeran tangkap, 6 pangeran tembak Salman lantaran dirubah dengan bahasa korupsi. Tetapi lain eta aya penelitian ti Raja Salman setelah ke Indonesia, hikmah kunjungan ke Indonesia lain sembarangan. Panjang kukulabun diceritakan tentang kunjungan ke Indonesia dan kunjungan ke negara lain sehingga merubah negara. Tina Wahabi dek jadikan Sunni. Kuari di Mekah aya maulidan, matak lamun di Indonesia aya anu ngabidahkeun, aya anu ngawahabikeun. Ieu katinggalen di Mekah ge kuari Sunni, di Madinah tadi kamari muludan. Masya Allah, biasa ya Nabi salam kaji peni geus kieu bae urang ka ditu yuk naon berkat da gede meureun. Ka berkat bae cenah mah. Masya Allah dasar orek koros. Main kuluhum bae. Tahun 12, umur 12 tahun Kangjeng Nabi katingali luar biasa. Di antara keistimewaan Kangjeng Nabi katingali ku masyarakat sebab Kangjeng Nabi kan ngangon embe. Ditalingakeun ku kabehan. Kumaha eta embe ku Kangjeng Nabi dipangitikan ke berangkat ketika aya anu leuleus embe ku Kangjeng Nabi diais, lamun aya embe anu pincrang ku Kangjeng Nabi diais. Masya Allah kari eueuh hiji nabi anu teu ngangon embe, eueuh hiji nabi seluruh nabi kabeh ngangon embe. Mantap kula ge alhamdulillah ngangon embe kula, bahkan jeung kebo tambah Kangjeng Nabi mun teu eleh Kangjeng Nabi ge ku kula
dina bab ngangon nama hampir kating cekebok ulah sabarang baheula. Masya Allah. Nah ieu Kangjeng Nabi kabehan ningali keistimewaan Kangjeng Nabi dina cara-cara ngatur-ngatur embekna luar biasa. Umur 13 Kangjeng Nabi lahirlah Sayyidina Umar bin Khattab. Lamur tahun kedua lahir Abu Bakar Siddiq, tahun 13 lahirlah Sayyidina Umar. Berarti tafawutna umur Kangjeng tafawutna bedana umur Kangjeng jeung Sayyidina Umar anu bakal jadi jawara. Sayyidina Umar nu bakal jadi pelopor. Sayyidina Umar anu Kangjeng Nabi ngadua, ya Allah ya Rabb kuatkeun Islam ya Allah kudu jelema nyanggakeun ka Gusti. Hiji Umar bin Khattab atawa Abu Lahab Abu Jahal. Dua Kangjeng Nabi ngadoa, ya Allah ya Rabb dua jawara di Mekah. Hiji Umar bin Khattab, nomor kedua Abu Jahal. Nyanggakeun ka Gusti supaya agama teger. Nuhunkeun salah saiji di antara dua kuatkeun Islam ku Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Nyanggakeun ka Gusti. Ditarima doa Kangjeng Nabi, Umar lah nu dipilih ku Gusti Allah. Dua jawara. Mentak lamun aya jawara geus asup ka majelis taklim pohara geus kajer kumaha ge ujianana beak eta tihang majelis beak ujana dileg-legan ujana tah ieu lah umur 13 tahun Kangjeng Nabi lahirlah Sayyidina Umar bin Khattab. Umur 14 tahun lahirlah Muawiyah bin Sufyan.